ketika pucuk umun hiber ke Mekah babacaanana lain tadi perem ngaharep matahari diketigkeun cin salabin aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun aing mah teu bisa Ki Jamal bisaeun nya nama deket ka Baduy nyana guguruna ka Baduy begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin sial teh budak hiber langsung Maulana Hasanuddin maca bismillahirrahmanirrahim akbar la ilaha illallah jalil akbar mal diteruskeun pokona hiber baheula nya set kusia direkam pan ke beusi sia ngawirid eta bae hiber set datang ke tengah-tengah ditoel ku Syekh Maulana Hasanuddin hei ngadu balap sia jeung aing batur mah balap teh di angkasa batur mah balap di luhur urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit urang mah balap teh cross dan lain sebagainya Syekh Maulana Hasanuddin di luhur awas ya ayo babarengan tetapi awas ya nya ngadu lamun sia mapatkeun babacaanana sia menang aing eleh tapi lamun aing nu menang sia eleh oke sasalaman di luhur teh bajakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana bismillahirrahmanirrahim akbar la ilaha illallah jalil akbar ana til wujud mal diteruskan set baca ku dia teu bisa langsung turun ke handap tolong cak cenah tolong baca dibacakeun ku cenah bin salabin tetep tolong gubrag ka laut lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan qoid di laut tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel lempang di luhur laut ora bisa Baduy campur Jawa kieu teh ya tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin napak sancang di luhur cai lempang di luhur cai Masya Allah wiridana nu tadi lamun deuk ijazah siap sapi 2